Apakah wajib menaati suami yang gajinya di bawah UMR? Urang pernah mikir, emang nya lalaki mah mau bisa dipikat cinta lamun keur teu boga nanaon, lamun keur teu boga duit mau pernah jadi jalma istimewa jang sasaha kecuali kolotna. Urang paham yen cinta teh kudu realistis, duit emang penting, masa depan oge kudu dipikiran, tapi rek gede rek saeutik penghasilan salaku salaki, harga diri nama tetep kudu dihargaan. Lamun memang tersanggup hirup dina kaayaan lalaki nu keur kitu, pilihanna ngan aya dua, turutkeun jeung hargaan manehanana atawa tinggalkeun. Ulah tetep cicing lamun saukur pikeun ngahina, ulah bertahan lamun unggal poe kudu ngungkit-ungkit kakuranganana. Ulah ngaku mencintai lamun carana ku jalan lalaunan nu ngaruksak harga dirina. Sabab pindah atawa lempang kalawan jujur eta leuwih manusiawi tibatan tetep cicing tapi ngarembukeun harga diri lalaki. Yeuh, da lalaki mah masih kena bisa hirup tanpa cinta ge, tapi ulah pernah maksa manehna pikeun hirup tanpa harga diri.